dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya geus aambean mun ku urang dituturkeun sakumaha watakna ka hayang ambe ka hayang ceuli ka hayang mata atuh moal geus datang ka pae kitu geus teu neuleuh rupa sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya geus terus urang nutur-nutur ka hayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan nutur ka hayang ceuli ka hayang sungut dagang di pamarentah teu make aturan kulantaran nuturkeun ka hayang mata manggih awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak dua kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil teu nyaho haram teu nyaho nuturkeun ka hayang mata pleng ka Karawang sakumaha kamari bahwa dina minggu kamari urang udunan jang kepentingan ruruba mere dek teu sarua bae dek mere kitu dek teu mere kitu artina kitu teh sacinta-cintana nu mere teu jauh ti 1000 datang ka kesel anu ngitunganna kesel teu tertarik tapi da meureun sakitu ikhlas daripada 1000 teu ikhlas mending 1.000.000 ikhlas lah cenah kieu mah teu kadeulean ieu ku sasage geus pokona Allah neuleukeun bae di kantong aya 100.000 nu dibikeun 1000 99.000 deui jang naon teh sia meuli pulsa Gusti deka mana sih anu telepon Jibril ambo si wawaniana orenganan aya jelema ngaran Jibril sugan teh malaikat Jibril di Amerika pernah aya jelema di ngaranan Jibril ku galedeg bener deh bisa babara kali boro-boro ngaran Allah benang urang boga anak di ngaranan Allah kecuali make Abdullah teradaon ya mah Jibril be sababaraha kali teh ngaran Jibril ku galedeg bae di urang mah lain Jibril ge ku galedeg bae deh taya si hade ya gagaranan teh taya informasi bahwa orang gitu naon udunan jeung kepentingan haul minggu kamari alhamdulillah 67 juta mangkaning ieu nu deuk hadirna aya nu ti Turki aya nu ti Baghdad aya nu ti Yaman loba jasa ieu bae deuk halal hadirna sekali hadir kabeh sekali henteu teu kabeh kumaha Allah bae jadi alhamdulillah menang 67 juta lamun dibagi 15.000 urang kena sabaraha tah saurangna padahal mah keur rata-rata 5.000 lamun ya keur carita ngahayal doang mun 5.000 10 50 1.100 berapa itu geran atuh sia kalau di sekolah bae heran aing mah lamun saurang 5.000 pun 100 lamun 1.000 lamun kabehna aya 15.000 dong ngaji tuh siapa
aing ge bener teu jauh di 1000 atuh kitu ngujina tapi sakitu ge alhamdulillah il cak nu can mere sakitu ge aing can mere cenah haji minggu ieu moal keneh ke cenah terakhirnya ira kepoean haul deuk mere apana lain main daharna sing loba kan siapa cek babaturan teh berat dunu mere nu mere bagian nu dahar-dahar dibagi-bagi ku Allah ge bagus eta jalan pikiranna mantep mun kos kitu kabeh mantep tah tapi nu jelas wah dek mere dek teu mere akur dek menang loba dek menang saeutik akur tetep haul diselenggarakeun kitu-kitu ge eueuh beda eta mah hanya sekedar untuk tunjangan jang nu lalapah memang kitu nu dihaulanana tilok dahar tara dahar urang nu ngahaulana beuki dahar kos gitulah ya tapi aya makna-makna tersendiri dina makanan-makanan nu dipake haul minuman-minuman dipake haul loba jasa dongengna boro-boro baheula cacak-cacak kuari ge pohara ngan ieu mah moal wakaridohengkeun kos kitu nu besi pajar hayang si pajar hayang disumbang atuh henteu pokona kumaha ente we dan Syekh Abdul Qadir lain lalagaan umur 13 tahun nyana keur arulin jeung babaturanana datang sapi ngomong sapi ngomong kanyana nanya ya Abdul Qadir lain jang ulin model kieu khuliqta anjeun didamel laisa lihadza khuliqta lain jang lalagaan ulin kieu cara batur maneh mah nyana ngadengekeun suara sapi kaget sapi eju dideulekeun ku nyana neuleukeun deui teh sapi jadi bisa ngobrol umur 13 tahun jeung sapi di urang loba bisa ngobrol sapi jeung kucing jalan lompat ka ieu mah begitu lompat ngarandeg pas ngarandeg neuleuh arpah nu keur wukuf di padang pas poe eta poe arpah jadi nu wukuf di padang arpah teh katingali kadeuleu ku nyana masyaallah ngayapakna jelema nyana kikieuan ka matana beuntak aya deui dibukakeun hijab ku Gusti Allah percis kos urang lamun pas mencet HP blak weh susu masyaallah eta ge sarua dibukakeun hijab sarua haji pendi pagawean eta aduh Gusti Allah agung tuh batur umur 13 tahun teh geus dibukakeun hijab ya Allah urang mah tuh geus datang ka deuk paeh huis lain di hulu bae kakelek segala kabitis geus aya kaliwat teh ge boro-boro dibukakeun hijab urang resep dage ka ibadah can aya komo nikmat mah man taqwa adnan nasib at-tasdiq wa taslim lantaran perjalanan tasawuf perjalanan thariqah menuju ilmu hakikat melalui thariqah hese saha pijeleumana nu endek wusul ilallah hese lain lalagaan hesena emang ku bahasi hesena cenah geus sabida zikir oh lain zikir tapi ngabersihan hate ulah aya ria ulah aya ujub ulah aya takabur ulah aya hubul ja
ulah aya hubur riasa, ulah aya hubul dunya, ulah aya godob, ulah aya jahlu, nafsu, hawa, watak. Wah, Masya Allah, ngalegitkeun eta mah seleh. Lain lalaga sakumaha nu kamari piwalieun mamun endeu kawin be milihna geus lain nu geulis. Geulis mah pandangan mata, tapi make pandangan ieu. Ieu dibawa ibadahna bisa entah henteu. Kitu geus teu rupa, sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata. Dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus. Dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus. Aambean mun ku urang dituturkeun sakumaha watakna kahayang ambe, kahayang ceuli, kahayang mata, atuh moal anggeus datang ka pae. Terus we urang nutur-nutur kahayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan. Nutur kahayang ceuli, kahayang sungut, dagang di pamarentah henteu make aturan. Kulantaran nuturkeun kahayang mata manggih awewe urang Karawang geulis, mulai geus nu di imah ditinggalkeun. Aya sawah sakotak dua kotak dijual, nyana teu nyaho aturan, ngadepean mobil teu nyaho haram, teu nyaho, nuturkeun kahayang mata pleng ka Karawang. Di Karawang mebes bae satungtung boga duit teu balik-balik. Ke gesengkleh we karak balik ka nu kolot gara-gara nutur-nutur kahayang mata kos kitu. Nu bantak ngeridit ge nutur-nutur kahayang mata, kahayang ceuli, kahayang irungna. Di stop eta ku urang, eta nyetop, eta lain lalagaan sesele. Urang hudang beta jam 1 jam 2 kahayang mata pan hees. Stop ku sia ta coba ta. Sia goblok mata hayang hees bae. Geus sekalian diperemkeun ku aing. Tak teu kudu care gancak mata teh pos kitu watu. Tinggal ngeleket teh we ka handap. Gede nyarekan ayo ku aing sia dipetang sia ku aing nyaho kahayang sia mata hees kan ti leuletik datang ka umur 70 60 50 ku ari sia hees bae ku ari sia ku aing dek dicoba ku aing ayo sia ku aing moal dipereumkeun ku aing sia dek dibentakeun dek diuk aing mah bila perlu hees na bari diuk sia atuh sarua-sarua keneh sok kitu. Merangan mata urang umur geus sabaraha tahun datang ka kuari nu 50 nu 60 nu 70 can nyorang merangan mata tina supaya hudang ti peuting pake maca Quran pake maca sholawat can nyorang urang datang ka kuari sahayuna mata bae endeu kumaha jadi walina. Mandi subuh beres nangtung isuk-isuk diuk karepeun imah si embal liwat dideulekeun kene endeu kumaha laguanana tuh kan na ieu batak hesek jasa urang hayang usul ilallah kudu ngarobah karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sumut etalah ngaranna watak mun masih kene nutur-nutur watak atuh kos urang we kos kieu wayah lalongsong ngaji wayah ngabesa atuh pereng ngaji kitu bae terus bae wayah teu boga duit ngaji wayah boga duit ka puncak atuh kitu bae terus nutur-nutur watak urang teu pernah diperangan ku urang watak nah ieu urang mah leutik jasa leutik Tuan Syekh manggeus tilu peting teu dahar kemudian aya nu mere duit tuluy dibelikeun ke khubus roti suka masjid jana salat heula deuk di dahar kumaha eta begitu deuk di dahar ditegur ku Gusti Allah masyaallah
Gusti Allah wahai Abdul Qadir syahwat mah lain jang jelema nu kuat innamas syahawatul liddu'afa'il mu'minin eta maka hayang dahar nginum roti jeung sajabadat mah jang mukminin anu lemah nu dhaif nu salatna kudu dahar bae mun teu dahar teu jadi ngaji ge mun teu 2 piring wudhu atuh teu jadi dhaif tuh tah mah ainu kuat mah ulah kudu barang dahar cukup ku subhanallah jadi kekuatan ya Allah mantak dipicen ku jana dibikeun geus tilu penting teu dahar deuk didahar ditegor dibikeun maca subhanallah 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 teger awak gagah dicoba ku ente dicoba ku harima ketika orang lapar lah Tuhan Abdul Qadir ge maca subhanallah hayang nyaho coba subhanallah 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 beuki leutik subhanallah begitu begitu subhanallah beuki wasaran cak majikan kabana soran eta sih mang di deuleu gagoler can kataekan urang sebab naon atuh teu pugu-pugu maca subhanallah nu nungtun Tuhan Abdul Qadir mah ditungtun teh ku Gusti Allah langsung kilah aya nu ditungtun ku guru kieu aya nu ditungtun ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam kieu aya nu nungtun ngaranna mursyid urang mah kuari kajajaden buah daging raga gajuk petet jajadian ngaranna datang ka amis bege teu ceulita buah hasumna ge luar biasa boro-boro urang anu kos kieu sampurna nu nyiram teu kuateun ngadahar buah daging anu jajadian teu kuat hasum teuing eta teu kuateun waduh jajadian bagus tetep dipelak diurus ngurus ge make aturan-aturan urang ge sarua na kuari urang keur diatur melalui ilmu fikih syariat ngaranna nu rapi bae baru syariatna sebab Kangjeng Nabi ngajak ka Allah yuk cak Kangjeng Nabi urang ka Allah jak urang asalna ge ti Allah melalui syariat lantaran ieu mah geus hebat syariatna ieu hayang leuwih hebat melalui thariqah lantaran di thariqah konsisten hebat teu culak-cilik datanglah ka hakikat ngomong masa menit bisa tapi urang coba-coba ieu deuk beres syariat be salat subuh jam 7 bae luar biasa hese deuk hayang jam 6:30 ge hese jasa lantaran keur peuting tah nonton bola. Komo ayeuna acara Natal pan geus mulai. Urang kababawa pasar tengah malam dibuka diskon 50%. Nu datangna Haji Mukmin, Haji Soleh, Haji Faiz, Pauzi. Bangsa duka itu tah. Ki Haji datang kadenya. Ki Haji goblok tolol bin boloon teman. Di balik Natal teh aya makna-makna tersendiri, di balik pengurangan, pendiskonan dan lain sebagainya. Urang kudu kababawa kuno kos kitu. Dulah urang mah biasa bae. Ke masjid, ke mushola, ka imah, urang mah kitu. Teu kuat meureunna teu rame di masjid. Terame si Udin deui puyeng aing di masjid naon eta lantaran sawah watek tapi padahal lamun urang make deuleu mata hate mah di masjid aya Allah masya Allah kapanggih jeung Allah emang Allah di masjid tuh kan gitu tungtungna kan gitu kan tungtungna tuh kan oh lain gitu lantaran di imam matilok maca Quran di kantor makomo di masjid masuk maca Quran eta kalamullah minimal kapanggih jeung kalamullah sungut urang kakarake hate mencan
sebab masih kena kalapis hijab dek galegitkeun hijab kudu pantang heula pantang dedelean pantang dedengian nu mantak boro-boro kelas urang atuh kiai dia masih beukeun kene duit ti bupati kumaha usul dah tuh masih kene nyeun proposal kiai masih kene beuki ka duit kos kitu ulah jaritakeun wali teh kos kitu mah ulah mendingan nyaritakeun nyandung bae geus mah nu sok nyinan proposal mah tuh teh jauh mentek hese dituturkeunana babna bab dunia pantama bab bangunan walaupun syiar jauh keneh teh ka Gusti Allah jauh lantaran aya muatan di jerona aya unsur ria jah dan lain sebagainya teh dibere bae ku bupati marah iyalah nuku urang dihaulan lain jelema sambarang lain jelema biasa jelema anu geus kitu nahan perwatakan mata ceuli irung sungut nah gitulah carita toriko nama ambalaya kuari urang mendek bertoriko di Indonesia bae toriko pun dihitung leuwih ti 25 leuwih ku NU pernah dihitung di muktamar toriko di Indonesia aya Satoriyah aya Tijaniyah aya Utsmaniyah aya kitu Qadiriyah Naqsabandiyah aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ambalayah toriko tapi kan dideuleu ku urang nu bertoriko teh eta tadi nyokotan duit larangan-laranganna dagang limbah nyandung deui nu bertorikoh teh lain hayu ngabersihan perwatakan syahwat tapi ieu mah dihayukeun syahwat lamun urang hayang ditorikoh mah lain haju dihayukeun tahan cara nahana kumaha dika Allahkeun jelema nu geus ka Allah bae bakalna cukup ku saaya-aya kaya geus usul kakara opat sekaligus opat ulah dua-dua opat geus paeh di beuteung paeh ali torikoh paeh di luhur beuteung nah iyalah urang hese caritana mun caritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantep nya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah dumantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna keneh di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya sanguan nyana teu daekeun berjamaah seserian nyana makanya salat maghrib panarita salat maghrib keur majuna ghairil maghdubi alaihim seserian rakaat kedua diseru seserian beres salat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa enggak sopan waduh langsung akhirnya ku santri-santri iya kamu Khalil kenapa kamu ketawa-ketawa ngeganggu orang sholat beres kamu lantaran di non gitu ditanya terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya kaget kiai orenganan eukeur tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna keur ngakel lah cek urang langsung dibawa ka imah berarti lain jelema sambarangan ya masya Allah tuh geus kanyahoan ternyata nyahoan teu daek berjamaah nyana teu daek berjamaah lantaran di jerona lamun ka urang ki Khalil geus moal jasa aya Avanza di jero aya Scoopy di jero aya Beat
aduh aya motor beat aduh Gusti Allah lagu komon SMS dambung kanyahoan kuno kolot mah nu jahe anyar ceki holili mah jurig salat kos kitu mah lain jelema tah mal daek ya Allah urang mah teu daek ngamakmum sote aya santri ustad datang ka mana Masjid Al-Ittihad atau Al-Azam lantaran gede yuk ganjaran berjamaah barang neuleuh make calana make teu make kopiah eta embung neuleuh zahir sakitu teh lantaran naon urang masuk make adabnya mah teu make adab teu bisa disalahkeun embung padahal mah cak pikir masih basuh kene nu penting babacaan Fatihahna rapi kulantaran ieu masuk make adab make kopiah make samping ieu mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun eta gelan zahir kene eta mah masuk syariat kene kuari bagus make kopiah make udeng-udeng kemudian make jubah wah bagus ya mah imamnya pas majeunanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin embung aing embung ngamakmum pantes aya kasalahan eta kakarak zahir doang can diteropong hatena masyaallah karim mentak teu ngahiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi ieu ahli sunnah ieu Muhammadiyah ketika dek berjamaah embung aing mah ngamamun kamu Muhammadiyah ge atuh teu masalah tah jeung make bismillah ieu ngahargaan henteu aing mah embung we pokona macak aing embung geus bae embungnya nama Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah embung padahal tah mencan sakumaha biasa kene masalah tah mah bos Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan masalah sebetulnya organisasi tapi tetep bae gede ke ideologina teu hayang ngamakmum embung teu bisa disalahkeun nu sabenerna lantaran nu ieu make adab nu ieu henteu geus nu make adab embung ngamakmum ka nu teu make adab ajeun salat sorangan digeunggeurekeun elos orang salat sorangan Allah di tukang deket tembok ge supaya ulah anu ngamakmum bila perlu mah asup ka temboknya nah udah sia teh bukan di makmum embung kayak ngamakmum embung teu bisa disalahkeun aya makna tersendiri di jero hatena sebab naon jang naon aing ngamakmum ge sebab geus kitu maka lepis teu pake kopiah budak sakumaha deuk nonton film salat ulah deuleu zahir da batin dah zahir da kos kitu komo batin sia sok nyanyahonan geus aing mah rek nyanyahonan kumaha aing bae teu bisa dihijikeun geus teu bisa dihijikeun gajir kumaha gitu sebab naon nyahoeun nya lah kos kitu tuh eta kakarak zahir komo mus nyaho ka batin kurang begitu ndak nama mum ka kiai geus nyaho ya batin waduh proposal can turun batin dah wah malah hayang dikiaikeun hayang dimamakeun embung ngamakmum dah teu bagus pan deuk ka Allah ieu teh ya nyana nyupiran deuk dibawa ka Allah kok ka proposal sih mampir kok mengkol sih kapan sa kok mengkol sih ka hubul berbagai hub jelema nu geus aya ka batin wah bung deuk ka Allah mampir da loba teuing tuh kan kitu bantak nginaheun ngamakmum nu plong-plongan ka Allah eueuh pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmumanana ku urang Allahu akbar tegep nginaheun sebab janana bener-bener ka Allah urang ge kabawa tah situasi kos kitu teh kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi eueuh kabawa ku imam sebab imam no yu ngejek-jek we ka Allah kos dalang ngejek-jek wah gina beda karazada kos ceramah
Kiai bagus sih dalilna loba tapi kabaca we kurang sentilan-sentilan Golkar kaharti gua gini berarti dibalik ngaji aya muatan Golkar dibalik ngaji aya muatan P3 dibalik ngaji aya muatan PKB dibalik ngaji aya muatan-muatan itu urang ge dibalik Natalan aya muatan-muatan di jero ulah urang salametkeun awak urang akidah urang ulah kabawa sakaba-kaba moalila urang hirup di alam dunia besi jadi mamahala salametkeun urang mendingan maca Quran zikir maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh pelakuna kan kudu dijelaskan saha pelakuna nu tinggalin ieu saya haji keluarga Haji Asmawi Cikupatalaga Haji Atinah binti Haji Asyid maut kemari kemudian Abbas bin Haji Amsar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya mayit ngagoletak di sisi jalan eta pelakuna kudu kanyahoan cara ngayahokeun selidik urang mana ieu korban kajadianna di mana andai kata ternyata korban teh urang Cikupa kajadian di Belaraja aya urusan naon sih ieu korban jeung urang Balaraja saha si babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik nyana bergerak di bidang naon mun dagang naon sarekan-rekanna ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu sebenarnya nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisina leutik jang jelidik ke arah eta teh modal andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jang nyelidik eta pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun polisi kan nu karena Allah nu karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar mana polisi nu karena Allah meureun cara diwali mun karena Allah buktina walingi malulu tapi kan perlu penanganan karena pihak korban keluarga merasa penasaran ya otomatis lapor ke polisi kudu dimodalan lamun memang saluluguna mah modalna puas pihak korban ge nyelidik ka mana ya karangkas sabaraha duit tak karangkas jeung dahar-dahar puas tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus jadi lamun jelas mah neanganana ngeunaheun kehilangan motor lapor polisi nyana neangan ka mana-mana jeung jaringanna geus luar biasa kuari mah teu mungkin datang ka teu beunang teu mungkin lantaran komo lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes ya babari jasa kanyawan titik komo mun mawa HP mah lah tamang geus kula baheula keur di mabes geus nyaho jasa ya itu mah urusanna kecil titik mana dan lain sebagainya kanyawan mah deuk lumpat ka mana
kanyahoan kajen kumaha ge sebablah Indonesia tealetik geus dikurung kejadian di mana di Balaraja naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh sedangkan sekitar eta mah moal jauh lompatna paling karangkas betung dari jauh ke Merak dari jauh nyebrang ke Lampung leutik kana kos kitu mah komonya nama HP ieu tah suara HP teh geus bisa dideteksi aya di mana teh suara HP sakali bae nyanang HP teh anyahoan geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun aya nyaho mah suara HP titik suaranya Lampung segera ka ditu tak komo nyanang HP deui mah geus langsung ka nyahoan teng 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 tak di dieu berarti suara tinggal diteangan di dinya ya geus gampang jasa tah mah gampang lagi gampang na deui belah ditueun gampang belah dieun gampang tong geus gampang ona berada belah dieun gampang nu teu kudu beunang kabeh ge beunang we kok bisa teu barareunang sih iyalah nu ngondisikeun eueuh nyana teu karena Allah ketika dikondisikeun teu saluluguna eta jijaikeun proyek ieu kan nu teu betahna neuk ngarobah eta ge ta bangsa Indonesia teh seseleh ieu kuari kan aya pohara ya ieu di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit Gus Dur geus eueuh tapi nyada ditu ngayakeun nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana kabeneran deui kabeneran ieu Semarna eueuh coba ge di Belanda mantap ulin mah ulah ka Citra deui sekali ke Holland atuh Masya Allah ieu isyarah anu luar biasa dalam ngamaenkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana teu sesuai jeung karakterna kabeneran ripuh lantaran Arjuna na Gatotkaca dan lain sebagainya ditanya ti nagara mana teu ngajawab apa ti nagara Astina apa ti nagara Hijri naon gara tuh pan sia nyaho jasa pan dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun da ieu teu ngabejakeun apa ti Astina apa ti pendawana kabeneran deui neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton lantaran setiap wayang main ieu teu sesuai jeung aturanana penonton demo kabeh neangan Semarna eueuh